Assalamualaikum. Sampurasun. Hai Bray. Terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Tonton videonya sampai habis ya Bray. Dan klik juga subscribe. Nangtung di Kariungan, ngadeg di Karageman. Artinya, Kumpul berembug atau musyawarah. contohnya, Nyaho teu? Kamari aing nempo berita di YouTube-nya. Pak Presiden jeung para menteri teh keur nangtung di Kariungan, ngadeg di Karageman. Rapat ngabahas si corona teh di Istana Presiden. Ambek sadu santa budi. artinya, Baik hati. contohnya, Meni resep teh Kakang Dedi, sok nulungan nini-nini jeung aki-aki nu keur meunang kasusah. Dasarna jalmi ambek sadu santa budi atuhnya. Iwak nangtang sujen. artinya, Berani terhadap sesuatu yang membahayakan. contohnya, Etah kamari kuring nempo si Panji petualang di YouTube-nya. Wanian teh newak king kobra nu cenah panggedena sadunya. Bener-bener iwak nangtang sujen tah si Panji. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. artinya, Kalau ditekuni dan sungguh-sungguh, segala rupa yang susah pun pasti bisa. contohnya, Si Verel Bramasta teh pan kamari ngomong ka kuring, Kak, hese euy ngahapalkeun paribasa Sunda teh. Ku kuring dibere nyaho papatah kolot baheula. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Langsung getol diajar deui tah si Verel dimotivasian kitu. Gunung luhur benang diukur, laut jero benang dijugjugan, tapi hate jelema najan deet moal kakobet. artinya, Mengetahui keinginan atau isi hati orang yang dirahasiakan begitu susahnya. contohnya, Neng, sok nyarios atuh ka akang. Ari Neng teh nuju aya kahoyong naon. Tong cicing wae da akang teu terang. Ye kupingkeun. Gunung luhur benang diukur, laut jero benang dijugjugan, tapi hate jelema najan deet moal kakobet. Netek taraje nincak hambalan. artinya, Tertib berurutan dari bawah ke atas. contohnya, Kahayang teh pembagian bantuan COVID-19, nyasing netek taraje nincak hambalan. Ambeh rata kabeh tersalurkan kanu keur terkena dampakna. Kokoro manggih mulud, puasa manggih lebaran. artinya, Aji mumpung. contohnya, Nu matak ulah siga uanya. Bareto mah uwa kawas kokoro manggih mulud puasa manggih lebaran we. Mumpung keur ngora keneh, ngalakukeun nu balukarna pibahayaeun digabres weh terus. Rup ku padung, rap ku lemah, katuruban taneuh beureum. artinya, Diingat seumur hidup, selama hidup gak akan lupa. contohnya, Awas jang, ulah puyak poyok kabatur, nyeri hate mun dipoyokan teh. Bisi narup ku padung rap ku lemah, katuruban taneuh beureum. Pipilih nyiar nu leuwih, koceplak menang nu pecak. artinya, Ingin yang lebih bagus, malah dapat yang jelek. contohnya, Ulah pula pilih teuing atuh, nepi kalila muter-muter neangan baju hungkul. Tungtung namah menang nu teu cocok, goreng deui. Pipilih nyiar nu leuwih, koceplak menang nu pecak. Bongan sorangan, mangga mamam tah, hehehe.
Utek tongo dina tarang batur kanyahoan, gajah depak dina punuk teka rasa. Artinya, Kejelekan orang lain walaupun sedikit biasanya ketahuan. Tetapi keburukan dirinya padahal sebegitu besarnya juga sampai gak kerasa. contohnya, Dasar siama korban acara gosip TV, ulah boga sifat goreng atuh kabatur teh. Introspeksi sorangan. Jadi kawas utek tongo dina tarang batur kanyahoan, gajah depan dina punduk teka rasa. Pupulur memeh mantun. artinya, Meminta upah sebelum bekerja. contohnya, Sugan batur mate era gitunya. Pupulur memeh mantun. Cana naon geus ngenta buruhan. Menih hade lalakon teh. Mengpencarang kuayakan. artinya, Pura-pura tidak tahu, membiarkan orang mengerjakan pekerjaan yang salah. contohnya, Cek Gus Miftah oge dina cara mahna, ulah ngantep batur ngelakukeun kesalahan. Mun di paribasa Sunda mah, ulah siga mengpencarang kuayakan. Kajeun panas tonggong, asal tiis beteng. artinya, Menggambarkan orang yang rajin bekerja, capek juga dilakoni saja, yang akhirnya bisa mencapai kesejahteraan. contohnya, Salut pokona mah ka jalma-jalma nu sukses teh da. Getol kana ngarintis usaha, baheulana capek oge dikeureuy we, saperti paribasa kajeun panas tonggong asal tiis beteng. Ari di arah supana kudu dijaga catangna. artinya, Kalau ada barang atau benda yang kita petik hasilnya, harus mau kita mengurusinya. contohnya, Lur, mana kan bisa meli HP alus oge ti ladang ngojek online lain? Tah, kudu daek ngarawat atuh motor teh disetim, diservis gitu. Ulah hayang make na hungkul, ari di arah supana kudu dijaga catangna. Kitu pancek paribasa oge. Cul dog dog tinggal eagle. artinya, Meninggalkan pekerjaan pokok lalu mengerjakan pekerjaan yang tidak ada hasilnya. contohnya, Asa keingetanku batur, nuker ngomong kalimat paribasa cul dog dog tinggal eagle, karak sadar kuring. Lain mah hayu we digawe, malah hayang ulin wae. Haduh. Mi HP hayam kahelang. artinya, Menitipkan sesuatu atau barang ke orang yang sudah ketahuan tidak jujur. contohnya, Geus nyaho si eta teh koruptor, malah dibere jabatan tugasna ditanyakel duit deui manehna teh. Atuh meureun duit perusahaan teh koredas sesana. Kawas mi HP hayam kaheulang jadina. Adat kakurung ku iga. artinya, Kebiasaan yang sudah susah dibuangnya. contohnya, Ningali anak batur teh. Hih, meni amit-amit pisan. Ari dicare ku kolotna teh malah ngalawan. Salah ngawarahna tah budak. Urang mah da paur jadi adat kakurung ku iga sifat siga kitu nepi ka gedena. Mending kendor ngagembol tibatan gancang pincang. artinya, Lebih baik lama tapi hasilnya bagus daripada cepat hasilnya jelek atau gak bagus. contohnya, Kuring teh kan gawe tadi siang gurung gusuhnya. Kumajikan teh di papatahan ku paribasa. Mending kendor ngagembol tibatan gancang pincang cenah. Menang luang tina burang. artinya,
Mendapatkan pengalaman baik dari kecelakaan atau musibah. Contohnya, Ye barudak, aki mah geus meunang luang tina burang. Da baheula dirawat mang bulan-bulan. Matak maraneh sing bisa jaga kesehatan. Kajeun pait heula amis tungtung, manan amis heula pait tungtung. artinya, Lebih baik diceritakan dulu yang susahnya daripada diiming-imingi dulu keuntungannya. Takutnya di akhir nanti menyesal. contohnya, Sok atuh ari carita teh paitna we heula meh teu hanjakal, ceuk paribasa mah kajeun pait heula amis tungtung manan amis heula pait tungtung. Tungkul kajukut tanggah kasadapan. artinya, Tekun saat bekerja tidak terganggu oleh hal yang lain. contohnya, Bere arahan atuh ka anak buah teh. Paribasana mah tungkul kajukut tanggah kasadapan. Me fokus di gawena. Manuk hiber ku jangjangna, jalma hirup ku akalna. artinya, Tiap makhluk oleh Allah sudah dibekali keahlian untuk berusaha demi kehidupannya atau rejeki. contohnya, Ye jang, kudu percaya karena kemampuan diri sorangan teh. Kusabab manuk hiber ku jangjangna, jalma hirup ku akalna. Kaharep ngalas sajeujeeh, katukang ngalas sajengkal. artinya, Hidup hati-hati, pakai hitungan. contohnya, Cekolot baheula oge, kaharep ngalas sajeujeeh, katukang ngalas sajengkal. Sangkan hirup urang bakal salamet. Hulu gundul dihihidan. artinya, Yang lagi untung, tambah untung. contohnya, Germah usahana sukses, jadi terkenal deui. Kabeh jalma oge pastina hayang atuh kitu mah, seperti hulu gundul dihihidan. Batok bulu eusi madu. artinya, Jelek rupa atau seperti bodoh, tapi ternyata pintar dan baik. contohnya, Jalmi eta teu disangkanya, katingalina mah siga nu bodoh, ternyata loba kanyaho. Kawas batok bulu eusi madu jadina teh. Oke, Bray. Terima kasih udah tonton videonya sampai habis ya. Semoga kalian sukses dan rezekinya berkah selalu. Amin. Like, share, subscribe, dan komen ya, Bray. Bral.